pamakulu tolibin lantaran tesakur-sakur hiji jalma neangan sesuatu bisa berhasil tesakur-sakur. Waskuru nikmataman sataro alaikum jeung kudu loba hatur nuhun, banyak berterima kasih karena nikmat hiji zat nyatana Allah nugas nutupan dosa-dosa rajin kabeh. Panuran selama ditutupan dosa jomun dari tutupan. Asal bila dosa disiksa dari umat baru. Ditutupan umat kanjeng Rasul. Mungkin lebak urusan kami. Ya, syukuran ka nikmat. Syukurna ka Allah tugas tutupan dosa urang. Waripu jeung aranjeun kade kudu mengakui judahu kana kabageran Allah. Ulang harus mengakui karena kabageran Allah. Ya, aisyatakum tulamatu bin kaning Allah tenges maksiat kangen. Sakuru dipikan ku anjeun malah tadi pentas di Allah dibere. Mane kan pernah minta uyah ke Allah. Tapi di moal poe cukup teu uyah. Sok aya uyah sakali we Mas. Karasa teu ngeunah. Uyah. Tapi kan pernah minta uyah. Itu kan ya Allah Gusti minta uyah poe. Ada diajar ke hatamil kita amika Musa cek Allah uyah ke mana kudu minta ai.